bade disangakeun ka kersana Al Mukarram Kiai Haji Ahmad Lutfi Syahroni anu di Kabupaten Sukabumi. Kukituna waktu sareng tepat mangga jangakeun. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaji mahbar rek ngala beri daun salam daun sereh duka lapar duka terbuka duit kaciri yang ngajawab salam nanti saware uyos ulama yang ngamgen kieu man lam ya'rif lam yahib lam yahib yahib yakob tak cinta maka tak sayang tak kenal maka tak tanya. Jadi teu apal mah kudu tatanya ceples belenyen black belek kot bien jika ban kurang angin lamun ban kurang angin ngagewah setelan tol 40 kurang oge ya teh kurang suntikan mata kurang suntik supados tambih kompak sakali deui nganggo sisindiran siap Mandalika Bojong Kokosan ngalah salam di kaitan lamun seug ngaku cinta kana pangaosan nu dikemas dina acara muludan yu nu kadua kalina ngajawab salam urang tarikan yu atuh gitu. Punten kasakuhannya urang eleng heula we naon sabab nu hese mah ngahirupan nu hese mah ngahir damaihan mah babarinya kasakuhan 15 menit dihompet ku bojo ngampleh leresnya matak ibu-ibu harus cinta kacaroge teh jangan hidupnya saja matinya pun harus sayang. Bagaimana caranya agar hidup lagi gitu we. Oh nah dituar Kang kahalangan kieu nyata resiko boga kulit pulas magrib deh teu kau kahalangan ku kalakai Kang teu kaciri Allahu Akbar nasib oke naik syukuri
supados janten ilmu milari sawurutuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirruh dina kitab Al-Gunyah karanganana min husnil islamil mar'i tarku malayana, di mana jalmi nutos moncorong manahna tiap obrolanana sok jadi hikmah. Kurang candak we hikmahna, meskipun ibu-ibu masih keneh recok jika anak hayam keur nyaratuan dibagi seneh nya sok dahar mah dahar we tong bari ngomong atuh. Pentennya nya dari tadi omongan pan mung jempling gitu. Ngadidik kayak mah ka bapak-bapaknya di mana ibu-ibu bawel wayahna we hayo bawel pamajikan teh ku bapak-bapak kudu dibere rat kompak, ku bapak-bapak dibere rat rarangken gagabah atuh paeh pamajikan yakin dia dupi padewan atau suwi oh iya kan bener ya. Jadi kudu diberi racun nya padewan rarangkennya urang milari dina kitab Wasiatul Mustafa karangan Syekh Abdul Wahhab Asy'arani milari biografi usia kitab tersebut 500 tahun lumajeng lami. Pesan dina pasal terakhir Kangjeng Nabi nyangem wasiat ka Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya Aliyu ibda malakita minal muslimina bisalam yaktubullahu lahu isrina hasanatan. Upami dibahasakeun di dieu mah he urang kadu mungkus he atau gitu di mana urang aprok jeung dulur sabujur kompak dulur sabujur dulur sakas dulur sadap dulur sasum saguber sayensi sa Indonesia nu subur mah malah jeung dulur nu geus aya di alam kubur wayahna ibda bisalam awali ku kalimat salam malah dilari dina kitab Al-Hawi lil Fatawi jilid kedua di mana urang aprok jeung makam uluk salam ya Pak. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Urang teh uluk salam mangka sok sanajan teu apa duka ngaranna encep duga ikon duka uus duka Bapak Amin duka padewa oh dewa nu itu dewa nu geus di alam kubur nya. Mangga ibda bisalam awali we ku kelapan salam margi di mana ahli kubur ku urang diuluk salaman ngajawabna sapertos urang we hidup ieu uluk salam we dek usaha we makan saha ngantong ngarep-ngarep dijawab sakitu Dah tak iya mah abong ka aki assalamualaikum ya ahlal kubur tulungan di incu pusing incu teh nari aki ka incu teh nya baru digodag-godag tutunggulna ditacongan atuh jawab baru geus kitu meureunting di mana datangna teh ledung cek urang sinauran gentar patar pinatara kalaputan santara sabrap tanepun daya pelenting poning angin kolepat poning gila aya suara nu keluar ngecek kodam can pati hadir sadayana kasepuhan apa dacan daci kopi pancan aya tahu upami hoyong suanten awewe pijel mah kudu cai nenem baru pijel punten bejana cenah bejana nu maot teh sok marakayangan di mana holna nu maot marakayangan kan anu geus dikubur eueuh nu marakayangan aya oge nu paehan teh kanggo marakayangan
jasadna hirup hatena paeh pasti marakayakan ngagogok kana milik batur can aya kopi ditanyakeun ka panitia geus mulai dek paeh hatena pinten badewannya kasepuhan apa aja itu cawokah da kumaha itu matak komo deui urang di mana urang ngucapkeun salam ka dulur mangka Allah nuliskeun sabaraha hiji isrina hasanah 20 kasaean kanggo nu ngajawab arba'ina hasanah 40 kasaean minimal atuh urang mah eta we hasil muludan aprok di jalan assalamualaikum aprok deui jeung anu kolot misalkan anak umur 80 tahun jeung CS-na assalamualaikum cemalan ya kudu 70 waalaikumsalam tos imannya tak gitu lamun ibu-ibu assalamualaikum dah cemalan ya kudu bawa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nu ngajawab jeung nu ngucapkeun dua nana kenging kasae nu ngucapkeun 20 nu ngajawab 40 matak tong aneh da akibat Pak nu karaos ku urang di mana bapak datang ka imah di luar masalah der teh ka jero pamajikan ngadak anak cerewet yuk salakina mama dah teu kudu ngumah mamah ieu tutup pokkeun tatangga urang anyar keneh kulkas naweuteun menang anu adanya kak nganyuk ulah diomongkeun ae beda teh keun we geus lunas kitu nya ieu mah pan kitu nu paeh hatena mah nempo tetangga batur make gelang sama cewek muhun eta tetangga urang anu kamari geus make emas sama kieu nya nyaho teh eta teh ieu duble eta di mana jalmi nu sok ngadublekeun emas batur kang punten paeh hatena malah kayangan ada ba urang we ge nya ku barokah sing salama daya teh murokab mubtada jeung khobar assalamu alaikum urang teh hoyong salam dunia akhirat hoyong salam malih dongkap ka dieu teh urang teh hoyong salam jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang hoyong salam muga-muga urang disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala amin ikan sepat ikan gabus menangala ti ciletuh lebih cepat lebih bagus anuan bisi kaburu tunduk cai alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi dzatihi wa sifatihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muqtafa fi ilmihi wa amalihi la nabiyya ba'da fa huwa khatamun nabiyyin fi sifatihi wa halihi amma ba'du ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin bismillahirrahmanirrahim laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Maknane wallahu a'lam bi muradihi.
Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ana awwalun nasi yashfa'u fil jannah wa ana aktsarul anbiya'i taba'a. Kapayuneun kersana ahinal kiram muraqibul auqaf, kapayuneun kersana guru-guru jisimpuring kasepuhan bini sepuh, hujjaj wal hujjajah, santriyin wal santriyah wal asatidzah, tokoh agama anu sangat hormateun, muliakeun, agungkeun, luhurkeun. Doa ti sadayana wabil khusus kasepuhan-kasepuhan, pengasuh-pengasuh anu aya di Masjid Jami, hatur nuhun cai nenena. Doa tamplokeun masing tambih sararehat pawas yuswana. Oge teu hilaf kakersana qori anu parantos ngalantunkeun ayat suci Al-Qur'anul Karim. Mugi-mugi hikmah diaoskeun Al-Qur'an, urang uih sing jadi ahli-ahli Qur'an. Oge kapayuneun kersana yang tercinta dan yang terhormat para panitia anu disesepuhan ku ketua DKM Masjid Jami Nurul Ihsan anu sangat dipihormat. Mudah-mudahan pengorbanan sadayana, tidak lupa dukungan sadayana jamaah mustamiin wal mustamiat sepuh anom sadayana katut murang kali. Nu biasana urang wayah ieu urang kadu mungkus teh ngamparkeun sajadah malika kiblat bari macakeun sholawat. Nu biasana wayah ieu teh ngamparkeun sajadah malika kiblat nu ngaos Al-Qur'an, ngamparkeun sajadah malika kiblat anu zikir. Ayeuna mah dikorbankeun luang waktuna, yakni dianggo tolabul ilmi nu dikemas dina muludan. Mudah-mudahan pengorbanan sadayana sing enggal digentosan kalayan bentuk barokah di dunia, tengirangan kagongkin sampeureun ganjaran di akhirat. Amin. Oge nu dipihormat ais pangampih papayung agung kersana Bapak Dewan Provinsi. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, ciri rempuk jungkung sauyunan, gotong royong babarengan, di mana anak aya inungan moal pati ciak-ciakan laras, tapi di mana inung anakan gancang beger. Dangancar. Maka alhamdulillah di mana pejabat daya ka masyarakat, wah rada hese kana begerna. Nya ngan lamun sosoranganan wae wah cilaka nya. Sabab nu pangese-hesena ngajaga maksiat saur Nabi ketika keur sorangan pan aring-ariung mah kieu katempo nu cileukna hayang NPO katempo, nu cileukna hayang sampurna mil katempo, nu cileukna can kulileung dina bilik aya pan culang cileung hayang balik, aya can kulileung dina galar culang cileung hayang ngandahar aya nya sami kangaresani. Jadi tidak ada yang diunggulkan. Kenapa? Karena tugas manusia di dunia itu berdakwah semuanya. Lamun aya kiai dakwah ku ilmuna, pejabat dakwah ku jabatanana, nu beunghar dakwah ku beungharna, pedagang dakwah ku dagangna, anu miskin fuqara yatim piatu dakwah ku fuqarana, ku miskin ku sabar eta teh jadi dakwah. Matak mudah-mudahan pangarsa kasepuhan ais pangampi Bapak Dewan sing tambih paos uswana, bari tambih-tambih kasehatanana, kumargi usiana ieu teh dipilari ku simkuring mah milari dina biografi mah ciri-cirina teh kakarak usia 35 tahun. Satuju teu? Tah bagus. Lamun aya nu teu satuju aya masalahnya mah jeung Pak Dewan. Urang duakeun dan kieu Pak. Urang duangkeun oge teu hilap atuh Bapak Kepala Desana, kalih Bapak RW na, Bapak RT na anu sangat dipihormat, nu dicintai, urang silih duakeun we. Da urang mah kapentingan eueuh, urang mah naon tong ngaririweuh, geus we demona ka Allah urang. Tuturkeun guru urang, sepuh urang, cek guru urang ngaji, tah eta teh bentuk ngaji teh keur demo teh. Hayu sholawatan, bring sholawat.
demo keun we da urang mah ibarat perang ka Palestina ka ditu ngagidig ka ditu lempang da teu gableg duit dar teh nepi ka ditu ningali batur senjata lagi galalede urang nepi ka ditu dulur teu boga duit teu boga senjata teu boga batur mah sakali ngabekaskeun tuh rewasnya kata sorakna hungkul atau mainnya granat tebucar sopan tadi mah karek dialungkeun mun merecon mah karek ciu katara rewas teh nepi ka ditu panjantungan kieu yeunkeun senjata umat muslimah adalah ngadoa nu terbaik doakeun we keun tong pikiran urang tong diganggu kuno karali fokus we urang fokus tujuan urang jadi rakyatnya jadi rakyat keun aya pejabat nah pejabat naon sababna lantaran loba ngomongkeun teh can apal ilmuna sedengkeun ulama Arab nyarioskeun man kasrul ilm di mana jalmi anu seueur ilmuna qalla bakal saeutik inkar tapi lamun saeutik hartina lain saeutik ilmu teu teuleum ilmu teu diaplikasikeun teu ngaji teu diasup-asupkeun teu diasupkeun jeung rasa maka bakal loba kana inkarna dijelaskeun dina Fawaidul Mukhtar karangan Al Habib Zain bin Ibrahim bin Sumayyah dijelaskeun sajabi di iteuk asok Musa iteuk tongkat Kangjeng Nabi Musa jadi mukjizat didinya aya tulisan 4 golongan tos kacatetkeun ku Allah mata kurang mah teu meunang ngahukuman teu meunang ngahakim teu meunang jadi hakim teu meunang naon sababna Allah geus aya nu ngahakiman Allah geus aya nu ngahukuman da tugas manusia mah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri silih asa silih asih silih asu silih tulungan silih tarangan dina raga ngawangun ukhuwah Islamiyah senang ukhuwah insaniyah jeung insyaallah hari insyaallah ngomong gitu aja pada ngawas insyaallah nya imah urang sekelumpit we nya sekelumpit jadi urang mah geus tong ngagosipkeun sabab di mana sakali urang ngagosipkeun anu lain anu cantang tuh benerna cantang tuh salahna 40 poe 40 penting hate urang dihijab ku Allah doakan matak mintul eta ingat dina aso Musa geus dicarioskeun dina iteuk Nabi Musa ternyata nu pertama ulama al alim lam ya'mal bi ilmi lamun seorang alim teu amal kana ilmuna mangka pas syaitonus sawa jeung setan pak iblisus jeung iblis di dieu mata tong dipe omong bener aya kiai kieu tong ngomong urang tuturkeun be justru kudu ngadoa ka guru urang mah kieu Allahumma astur aibamu alimi ya Allah tutupan kanu abdi aib-aib kaunan kakirangan guru abdi Allah terang gitu nah ngeunang ilmunya ibu lamun urang ngadangu teh kade Gusti tutupan kalepatan guru abdi mah tong dibere nyaho entong sabab abdi berhutang budi ka guru abdi tuh di mana murid anu geus model kitu di mana jamaah anu geus model kitu siap-siap hirup jeung kahirupanana ku Allah bakal ditaekeun amin atuh aya lalawanana nakitna di mana geus nyepelekeun atuh Allah geus nyayagikeun tilu minimal nu kahiji nasia mahafidho talaranana dipohokeun nu kadua geus otomatis tah wakala lisanuhu mintul eta boro-boro ku 10 urang ku anak pamajikan geus digugu cek bapakna jang atos ngaos jang cek budakna kamu nanya tah kudu waspada eta teh geuning ku anak oge geus digugu urang teh dijebengan ku pamajikan oge balikeun ka buru-buru tah barokah rojok deui ka guru urang
Nu katilu nu paling geueuh waftaqara fi akhirih. Pakir ilmu, pakir harta dina masa kolotna. Kakolotanna teh jadi pakir hirupna teh. Nah untuk nu kadua keun geus aya nu ngahukuman, geus aya nu ngahakiman di antarana wal sultan, di mana sultan kepemerintahan lam yakdil di sultanihi teu adil wa fir'aunu sawa jeung Firaun dihijikeun raul. Ya keun da geus aya nasanana urang mah teu kudu ngomong ka ditu ka ditu geus aya nya. Insya ulah ngarorocet Pak. Ulah ngarocet urang. Keun geus aya tetapan Allah ti dituna. Tetapan Allah da cek manusia mah pan kitu bojong di antarana Allah negaskeun, para ulama negaskeun, Al-Qur'an we ditafsirkeun ku ra'yu ku akal urang. Pan siap-siap pal yatabawa maq'adahu minan nar. Siap-siap urang ucang-ucangan dina jojodog neraka. Nya. Geus tuturkeun we alurna urang. Galurna we tuturkeun. Da patalna urang karena teu nyaho mata man lam yaqrib fi syarri yaqfi lamun teu akal kana salah mah pasti we ngagorobas geus puguh di hareup teh aya liar teu nyaho kira-kira salamet apa ngagorobas tuh ngagorobas mata al ilmu ma'rifatul maklum ilmu itu akan bisa mengetahui yang belum diketahui bakal nyaho ditinggali gerak-gerikna Syekh Jarnuji ngarioskeun latas al anil mar'i fa'absir qarinahu tong ditatanyakeun kalakuan si eta engke kita pangih ku gerak-gerikna ujug-ujug minjem duit lah geus kapangih geus kapangih encan ge encan wawuh sataun kan geus wani minjem duit lah eta teh Kang piomongkeun dihack eta teh mun dina nomor mah ya, nu katilu kan, nu beunghar tong diomong lamun korek. Tong naon sababna di mana nu beunghar teu ngaplikasikeun hartana, maka wa qarunus sawab jeung korun ge dihijikeun. Tong diomong di dunya gede jalan masing-masingna. Nya. Ieu nu paling paur mah nu kaopat. Jelema fakir kan ibu jelema fakir nate semplek mencak semplat heureuk pakeun busat tahan dari isuk hanteu sore baju hiji lesot nanti dirungrung buka bingung dirongrong buka susah diudag-udag buka hayang Gusti ripuh hirup teh ripuh teu sobar punten ngucapkeun kalimat sobar lain dina nahan lapar dan nahan lapar mah anjing ge kuateun nahan lapar mah hayam ge kuateun mana bentuk sobar jalmi dibere serba kekurangan kan pangan kurang sandang kurang kiswah kurang kahirupan serba kurang tapi anjeunna tetep taat ka Allah taeta nu pakira sabar da ocing ge bisa teu dahar sapoe doma bisa Bapak Dewannya bisa ngatur kanyaan cenah ibu abul ku kanyaan ibu doma mah leuwih nyaah batan ibu ka anak tinggali doma begitu ngajeujeun sugan kokoher ka salakina doma sarua tayo resep teh nasab jeung geuring mah mun aya bos tami ibu-ibu nu peka nyaruakeun uing jeung me gitu we matakan pan aya nu di luhur mah kudu sagala meureun kudu sagala pan nyaritakeun teh kudu mutomikotul khobar 5 fil waqi wa nafsil amri banyak nyaritakeun cepot sora semar gitu mun nyaritakeun amisul ha ih meni amisnya tapi kieu pan lieur doma dek ngajuru teu sing kokoer ka salakina ngan dagang we doma mah sorangan bijil dilamotan ku inungna timimiti huluna lamot teu pernah ka bidan doma sugan aya di dieu peda doma Garut bener dina wis telepon bidan di WSG sagala
Udah jadi rumah Garut cenah imah punten 50 juta hargina ge cenah. Punten cenah yang di USG baru jero teh careuk. Allah Rabbana karim. Ieu mah jalmi nu teu gaduh tapi teu sobat. Karena perintah Allah nolak. Diajak ngaji nolak. Nah, eta nu kitu mah cenah wal qalbu sawa bakal disaruakeun ge jeung gobong. Padewan mah wajar, nu beunghar mah wajar, kiai mah wajar. Naon sabab da dina edan-edan oge seueuh itu dia. Seueuh. Kiai seueuh. Nya komo mulut dua jam nya pangarasa. Coba nu parkir kan di dunia ieu. Di ditu dihijikeun. Amin. Allah. Ada kurang tahu ya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Oge teh heula ka jamaah rahimakumullah sepuh anu sadayana nu di jalan nu di dieu oge ka Akang Son. Bali mana Akang Son aya? Ka dilebet. Alhamdulillahnya ka Akang Son di hormat. Mudah-mudahan kuih ti dieu Akang sing tampi seueur jog, seueur artosna, salamet akangna, salamet jeung sound sistemna. Sabab apal dina muludan mah da teu beda jauh jeung Kori jeung Bali. Nya gitu. Kadang-kadang pan sesa kopi ge. Nya tukang son gitu. Tapi ieu mah insyaallah aman ya. Da ngacirikeun tukang son mah lamun kurang kopi biasana sok ngajerit son. Lamun NPO tah pasti ngagerung. Jadi besok ieu mah aman insyaallah. Mudah-mudahan deh sing dilebatkeun ka surga subhanallah. Ejul masalah. Sebentar Adi Widi tati sekedap. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendeladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam meningkatkan ukhuwah Islamiyah di lingkungan masyarakat Masjid Jami Nurul Ihsan, Kampung Kadungkus, RT 008 RW 003 Desa Cintawargi, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Panitia peringatan Hari Besar Islam Dewan Kemakmuran Masjid Jami Nurul Ihsan. Masjid Jami Nurul Ihsan gambarna aya kubahan. Tapi ieu teh juga urut Kena ieu alus. Mata tong dipotoan, tong ditanggalan. Apa ngirit-ngiritannya? Mending dibagikeun duitna daripada dijieun banner, mending bagikeun ka kiai di dieu. Mending bagikeun ka ajengan di dieu. Bagikeun ka muadzin. Bagikeun ka nu sok ayeuna marbot bagikeun. Lumayan pan nu mahal mah kana 300.000 tuh lumayan teh. Tak ieu nu celakan teh kieu. Sabab ieu teh anjuran jeung padamelan Kangjeng Nabi. Di mana aya hiji barang anu masih keneh tiasa dimanfaatkeun, maka Kangjeng sok dianggap. Milari dina kitab Nikmatul Kubro karangan Ibnu Hajar Al-Haytami wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Riwayat Sayyidah Aisyah. Kangjeng Nabi angkat Sayyidah Aisyah di bumi. Kapilari jubahna teh sobre. Ari istri solehah dicana. Jubah Kangjeng dikecosan, ibu terang ngecosan. Nya tak itu leres. Pan upami kana acuk mah ngaputan, upami malam Jumaah mah ibu dikecos. Dikecosan ya ibu ya. Ngagalenut dikecosan. Kaayaan nu kira-kira upami ibu cara oge acukna soeh atau komprangna soeh wih ka bumi sok dikecosan tah. Kumaha tuh?
dibalangkeun. Kecosan we ini. Saparantosna kitu, reup we lampu pareut. Ari jarum nunuju dianggo ngecosan teh ngajol murah gitu. Saur Sayyidah Aisyah, aduh cilaka tina. Langsung, aduh cilaka. Acu kangjeng teu acan beres, sieun kabujeng dongkal model ibu we, lamun ibu tos aya gerentes manah salaki urang jumaah, ibu di bumi hiji asakan can beres, ibuna teu acan bak teracan diwed dak sabab di mana ibu geus bak tos diwed engke datang salaki teh ibu teh geus siap ngadangukeun. Kira-kira ya ibu osok aya ngageder hate ceuk ibu teh aduh siapa lang siang salaki sieun datang manten asakan teu acan asar nya ieu teh teu acan diacu nya teu acan gentos rasukaan masih keneh bararau aya ngageter tahunan belajar teh dinya heula sakeudeuk we nya geus kitu kumaha baru kadang kangjeng dongkap nya da junjunan bu istu li utami makarimal akhlak jelas kangjeng mah kadunya noge wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin al anbiya 107 nu ngajawab begitu dongkap kana lawang pantok teh assalamualaikum cici dalam Aisyah di dieu ieu mah kadua kalina assalamualaikum assalamualaikum langsung reggeun rai pias pamenteuk Sayyidah Aisyah ngageterkan naon sababna ngarasakeun ieu pada melas teu acan beres akhirna dibukalah pintu bekunci nya ngan ieu mah panto di dieu nya di urang panto di urang aya sorak di urang mah gitu di pedem cukup nyalamun di kadu mungkus pan ku santri kadu mungkus mah nepi ka di bahasa Arab geundeut teh wa babuhu wa kusenuhu cicing atuh min kayuin albasyatin bahwa kayuun murahun wa idza halodoun logorun wa idza nijihun saragun wa sorauhu ida dibedol fahuwa raketun natijahana fahuwa min babil murah diurang eta dibedol dibukakeun langsung awal lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratu wa ridwanu tuh itu ngajawab lagi itu dan gak sama Waalaikumsalam atuh ih langsung geus kitu name pamenteuk Kangjeng Nabi name kieu kana lawang panto ternyata wayabau sadayana ieu bumi nu asal poek mongkleng buta rajin katempo caang sehingga saur Sayyidah Aisyah fawajatul ibrata kami mandakan kana eta jarum nu leutik ku cahaya baginda Rasul naos we Sayyidah teh ya Habiballah nah hidup pingkin bakal aya umat jungjungan anu moal tiasa milari kana pamenteuk Sayyidah nah Kangjeng Nabi ngawalerna ku bahasa nu kieu al-wail summa al-wail lam yarani yawman qiyamah al-wail summa al-wail Aisyah cilaka tuluy cilaka dua kali liman lam yarani yaumal qiyamah kerjalmi nu teu tiasa milari kana pamenteuk kaula engke di poe kiamat cilaka saha ya Rasulullah al-bakhil
al-bakhil nu korek. Wa manil bakhil ya habib saha nu korek ya Rasulullah alladzi dzukirtu indahu falam yusalli alayya, di mana ditutur jenengan kami Muhammad teu diteruskeun ku sallallahu alaihi wasallam. Tuh geuning menang we nya matak di bada-bada urang ayeuna ngawaskeun Muhammad didengkeun teraskeun ku urang ku sallallahu alaihi wasallam. Tuh mana antukna ieu banner nepi ka kana riwayatnya tina banner aja tuh pan tadi ge kudu ngamanfaatkeun anu masih keneh bisa dimanfaatkeun. Simkuring wasta napangkeun jauh di jugjug ganggang di teang Ahmad Lutfi Asy'arani nya upami Ahmad Sya'rani eta mah warisan ti sepuh kupun guru di Tabihan Lutfi, jadi Ahmad Lutfi Asy'arani upami gelar nama pribados nyaeta SAG MAG SH. Bapak Dewa tentunya abdi teh SAG MAG SH. Upami SAG eta kenging gelar cap tanda tangan teh ti pesantren. Hartosna SAG teh santri anu gagal. Upami MAG tah ti sakola murid anu gagal. Tapi najan gagal alhamdulillah SH senang gitu. Keur kaleresan batur mah najan kaluaran fakultas di mana-mana can pernah aya nu kacaritakeun nepi ka 2 jam cau langsung timiti melak jadi asal. Pribados mah keur kabeneran kasepuhan keur kabeneran mah geuning sajam satengah 2 jam teh asa ruhai. Cau teh keur kabeneran mah nya upami di daerah Banten mah pan kitu bakakak genep nya ti ditu henteu iman nyarioskeun di Banten. Abdi sanes ngupat di dieu sanes naon sababna ulah mamawa pan pindah cai pindah tampian ulah mamawa tai ka tampian da tempatna nya geus we cara nu di dieu nya di dieu cara nu di ditu ngan simkuring mah mung nyarioskeun kitu moho datara aku kulutus itu alhamdulillah ya para panitia dongkap karorompo sareng pangarsa Al Mukarrom ayeuna nuju kalersan nuju sami anjeunna ge nuju tugas mohon nuju acara di Cilaku anu sami ka ditu alhamdulillah simkuring biidznillah wa biqudratillah wa biiradatillah alhamdulillah kalayan karomah wali-wali Allah nu aya di ieu pakampungan kalayan kaistiqomahan para guru-guru pribados nu aya di ieu kadumungkus alhamdulillah tiasa nyarios mata urang malintang tinggal doa we heula pertama urang doakeun ku margi ieu nu sepuh nya urang doakeun sadayana nu sarepuh ku Allah Subhanahu wa taala sing geura buru-buru mah sok atuh geura buru-buru mah makrifat cek mah teh sakalana makrifat tambih ka makrifatan dah hese aya makrifat teh hese kumargi di mana-mana tos langkung tambih ka makrifatan sok babari kana manfaat ieu manfaat pan nupang sae-saena teh di mana jalmi paos yuswana sae amalna eta nupang sae-saena teh pangharapan ageung urang mah panjang umur cager bari taat ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak doakeun ieu oge sadayana nya doakeun nu ngarora oge nu ngarora urang doakeun sabab perlu doana yang muda jangan bangga. Kenapa? Karena ayat kalimat ieu tidak akan mungkin ada ikan di atas gunung. Tah Pak Dewan pasti dijieunkeun status. Tidak akan mungkin ada ikan di atas gunung dan tidak akan mungkin ada domba di atas pohon. Moal mungkin secara adat geus khawarikul adatnya ku akal kaharti bakal kaharti ku akal nya ngancit adat mah teu kaharti gitu aya domba di luhur tang kal aya lauk di luhur gun teu kaharti ku adat ngan ku akal kaharti moal mungkin soteh lamun eueuh nu mawa laukna ka gunung ari aya nu mawa mah nya pasti aya lauk di luhur gunung
usum ayeuna moal mungkin cenah aya doma di luhur tatangkalan di luhur awi aya kan Idul Adha mah pangloba doma digarantung leres teh tak gitu jadi moal mungkin urang ieu nu aranom bisa kieu tanpa aya dorongan doa perjuangan para kasepuhan urang sadayana betul jeung ayeuna nu sararepuh oge moal bisa tambah-tambah kamakmuran ieu kampung lamun teu aya perjuangan para pemuda. Nah, kenapa Sayyidi Ali mengatakan ta ieu mah bade ki ihlah, ta sok ki ihlah eta teh nya. Tah kieu kajaman eta mah nya sok. Nya sing salamet we nya. Sing lancar ki ihna. Sing lancar modalna. Kitu we urang. Kudu husnudzon. Mata ayo aciri ibu-ibu tan eta. Ini teh ka ditu dek ngawaduk teh. Nya mata kemah panitia nyeun ku kertas atau nyeun ku triplek. Jadinya di ditu dijagaan ku panitia. Ke mana Bu? Modal, angkatkeun we. Ieu. Modal. Nya. Ya atuh dah. Ieu mantap. Heun ke hese ngagorowanana di ditu. Hese. Geus nyeak mah beus dah hese atuh. Kareta api geus nyeak kan hese. Mending cicing we di halte. Cicing na terminal nya geus kabawa mah geus angkel kumaha we carana daripada kitu kata ngilu rusuh nyalu kau gae berarti sebelah panitia ras gini ieu teh lakobna teh cenah kidalang ai kidalang teh mah kudu ngadalang mohon heukeun lah sakadugina we hiji simkuring pangapunten kasadayana awakna leutik wios begang wios aya sugan teh cok ibu teh bohay bodas teu ari hek teh leutik alhamdulillah keun aya da buluannya leutik-leutik kitu mohon tuh aya godegan aya janggotannya wios wios ibu kidalang leutik wios kidalang mah leutik ge awakna nu penting gede kan hanya sok hiji euceuk sim kuring nya euceuk saunira dan anak panjang sineng ya sineng sabula ninga ya saur niratan anak panjang sineng ya sineng sabda ulun layu alat taki wala bakti dening asih ya dening asih orang ketara orang ketara ada kudu temalan lain cara dicing gede ieu kakawen ngaran Sukabumi mohon da isin kuring dilakoban teh ku guru teras ayeuna isin kuring ngagaduhan oge guru padalangan sabab tetep urusan dunia jeung akhirat kudu make ilmu sesuai sareng pisangam Kangjeng Nabi man aroda dunya fa alaihi bil ilmi wa man aroda huma langsung deui urang hayang dunia hayang akhirat anggar kudu make ilmu lamun ilmu tanpa guru man la sayyikhullah fasyaihuhu syaiton di mana jalmi teu boga guru guruna setan cek pun guru bahasana jang kakawen kade singeuna disebut surupan disebut lenyekan surupkeun lenyekeun ku urang mata kaya gubrak we ulah nuduhkeun jauh ulah jawang kaduana
nu deukeut geura deusan nu cakep geura raketan geura plak geura tingali ciri wujud satangtung diri back to basic aya naon jeung aya saha ieu dina diri urang sadayana di luhur saujung rambut yana sausap nampalkeun jeung saguling cingir teh tengah saya aya rambut salma amakan sarami getih satetes eta teh hitungeun bacaeun ajieun kajikeun surupkeun rasakeun ieu tung 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 mulai kakawin Sukabumi nya punten ka kasepuhan bila aya ahli seni muhunnya di nagara Pansimkuring pangapunten acak-acakan ngan ieu mah anu nuju resep we nya resep dina seni kulantaran awal mah simkuring teu patos ngan beh dieu beuki resep begitu. Kenapa? Karena sadar yang awal mula menciptakan seni itu Allah Subhanahu wa taala. Allah nyiptakeun seni. Mana tinggal itu ku Allah diciptakeun aya beureum, aya bodas, aya hejo dina pelangi. Leres teh. Nya, ari eta nu nyeuna profesor sanes Bapak Dewan. Sanes. Allah nu nyiptakeun aya. Saha nu nyahokeun eta warna ieu pan Allah ngalungsurkeun khalifah saha disebutkeun Abul Bashar Kangjeng Nabiullah Adam alaihi salam nu waktu harita malaikat komplain ka Allah ya Rob kunaon meujeung tina golongan manusia jadi khalifah di dunia pan manusia mah bakal tumpah darah peperangan parebut lamun aya bujur diparebut cek malaikat nya pan pernah ku Allah aya hak malaikat Harut jeung Marut ku Allah dibere nafsu seperti manusia jeung we ka dunia jeung ajaran ku ajeun wah teu kuateun ka karak nempo bujur ceng teu kuat hayeun ayeuna Gusti teu kuat coba nu bapak-bapak kabayang mah hirup we matak bapak-bapak nu geunah di bawah hirup manaon anu paeh mah ku eta limis nya genah di bawah paeh nantinya banyak coba mau dihirup dari ibu yo yang berenang kumaha coba kan kabayang lamun ka kebon salak Allah ngait ka dieu ngait wah ibu pan aya teh di ditu teh aya istidroj panyungkeun ti Allah hiji raja pamenta ka ahli sihir nya cek raja ulama disengserikeun dihina nya aya raja dadeg sampe rupa hade cak nikah sapatosna bulu ahli sihir bulu kulit hiji bulu kelak kopet bulu kayu cucu budana bulu jala bulu bintis bulu keris geus soho nya ari eta lulus jadi leutik cek raja akhirna kumaha tuh raja hayang nu badag wow bener panjang badag atuh digogotong ngomong oh iya mah dongeng Cibitung ya dongeng mama Sukamana mama Cibitung udah mau tebih kabeh nyot nyambung teh mohon gitu dor digogotong masyarakat gotong dor nyata ka kebun salak naon cenah ieu atul nyocong cucuk salak raja pengkol kok di pengkol kok lu ngotong ai cek babaturan teh cek masyarakat teh cek rahayat ka urang jalan sawah we ameh aman dur jalan sawah aya nu bangun muning naon cenah ieu hanut bujur muning raja dadat kok Allah rabbuna kali gitu ngasaeuna kan ada ngahudangkeun unggul ngahudangkeun unggul tah ieu kakawena ieu samia resmi ninggali sami pinggahipun galih opiak wising longkang sagat wising longkang lagi genting sagat pramodito genting sagat pramoingkang
wayang wayangan saprak tanepun nganti kakawat dan lisan mekatan pengadilan iya teh geuning cacat-cacain nenen ngeunahna ibu ari cai nenen mah kudu dikeun keureuy jengkan macan dikeureuy samia resmi ninggalih sami bingahipun ninggalih sok rek ka mana-mana da ieu teh dina kawen teh tina kawiyun hartina kudu kuat heula pamadegan ulah ungkut kalindungan ulah kedag kaanginan pan urang teh rek muludan urang teh rek ngamumule urang teh rek nanyeurkeun atuh urang teh rek ngahatur nuhunkeun kanu ngasbabkeun urang kumanang di alam arcapana ngeunah dahar ngeunah sare ngeunah minum ngeunah ulin saking ku ngeunah poho salat ya saking kumaha teh poho ka masjid si horeng teh sugan teh masjid teh lain tempat pangbalikan anu terakhir mohon Pak lamun dipikir kurang dirasa-rasa dipapai mah Kang najan imah 8 tingkat hiji jelema teh kacaritakeun beunghar guru di jero bulok dipatok kalian tenang imah si jabrik di sing lidik si jamrong di kolong sing golong si jalak hayong sing kocea si pelung ayo kongkor ngobrol wae wae teka teuy dawe teuy teh dangeun buncit teuy ke baduit Kang betul tuh neraka ketika waktu sakarat ditungkulan ku ajengan ketika waktu rek balik karena awal akhir tina kahirupan dunia awal kahirupan akhirat disebutkeun makbaroh alam barzakh ataupun alam kubur balik ini di mana ti masjid kabeh oge ti masjid tapi ka urang poho kana purwadaksi hartosipun purwawiwitan ai daksi hartos wekasan poho kana awal jeung tuntut urang pasrahkeun heula milari tadi dina antarwis ieu urang sadayana malah lamun milari saur Imam Jalaluddin Asyuti lamun ieu umat Nabi geus leuwih nyaho kana kanikmatan ayatna Nabi jangankan hartanya boro-boro ieu harta boro-boro cauna ai di dieu mah cauna karek jaraki nya badi foto deui di batur mah Bapak RW, Bapak DKM di batur mah cau teh buat ngahiji dicakok jeung tihang paung kalapa tarurun digantung-gantung malah pucukna diala dijieunkeun kupat digantung-gantung dahayangeun ngilu mulun hoyong ngilu muludan malah hayang geus dikisaan hayang ngilu mulun ieu lamun nepi ka urang geus apa dibukakeun kanikmatanna aya Kanjeng Nabi saur Imam Jalaluddin dijelaskeun ibu bapak pamuda-pamudi jangankan hartana boro-boro harta nyawa rek dikorbankeun nyawa ayo itu ngaruh oh itu harta mah teh sabaraha pira nu geus dijelaskeun ceuk Nabi teh ari harta mah urang bakal ngajaga ari ilmu mah ngajaga urang al ilmu yahrusuka nya tuh lamun ilmu mah ngajaga urang lamun wal mal mah tahrusuhu urang bakal ngajaga dikorbankeun nyawa dikorbankeun kamoran abdi mah hayang pangkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab urang nu nyaho kagorengan urang nu nyaho kasalahan urang nu nyaho kaledoran urang nu nyaho kaleletan urang nu nyaho sagala rupana Gusti abdi mah lamun teu mah abdi hayang menang rahmat Gusti mageulah Gusti syafaat Kangjeng Nabi ladang salat abdi pimanaeun da urang nu apal tare ora salatna ge Allahu akbar nah ceuk ibu teh Allahu akbar kabira walhamdulillah kasih rotong teh tadi teh katel jeung taliman cenah komputerna
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa anak aing di bawah kucing. Ingat eta salat nepi ka akhirna ibu teh geus at-tahiyatul mubarakatus shalawatun kadenge gulu siapa poean cali jayetan. Ya Rasulullah, ya Habiballah, abdi lamun teu aya syafaat pertolongan atas izin Gusti abek naon nu dibanggakeun mata wajar saur di antara ulama nerangkeun lamun urang saur Imam Jalaluddin lamun apal kanikmatan ayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang teh yakin bakal dikorbankeun harta. Ieu mah di dieu we umumna dari sim kuring mah moal peuting muludan teh. Nya. Wah, senapan jauh-jauh di Jugjug anggang ditang cenah kidalang mah ka dieu cenah darek neang amanah. Neang amanah. Pan amanah kita geus MUU. Tanggal sakieu poe anu malam anu diayakeun di Masjid Nurul Ihsan. Ceuk sim kuring teh insyaallah. Tuh, tanda tangan di dinya teh. Sosanajan teu aya gotreta tapi geus tandakan janji al-wa'du dainun nafsul mukmin mu'alakum bidainihi hatta tuqdo maka hatta di mana goyah. Jelema teh bakal digantungkeun ke teh sampai dihisab beres teh engke aya wes saperak dua perak hutangna aya perkata dua perkata pasti bakal ngagantung heula kang moal kaberes. Otak digantungkeun heula we cenah ieu can beres tah matak sim kuring keun ae jauh beda hiji sim kuring marek neang amanah kaduana keun ae di luhur sim kuring mah tadi saur kasepuan pangrasa aya handas bebas na di dieu mah dek 3 jam sabarasa saluasna heuh keun ae cete uing mah capek oge luhurna dibarokahkeun cieu ngeunahna teh pan ari ngobrol ayeuna hiji diundang urangna teu MUU teu aya di atas materai kumaha uing we nya naon sababna nu ngagerakeun ge nu mana sagalana nya mata kampura we bisi gagal bisi kacau tong komplain tong nya dan naon atuh pang teu tanda tangan heula mun tanda tangan anak munut ame ge omnen wajar yang kade ayeuna mah netizen sangat luar biasa heukeun lah teu naon maju we pokoknya mah urang mah ulah aya kahayang we. Lamun jelema aya kahayang dina hatena maksudna kahayang jabatan. Da lain di pamarentah unggul jabatan. Kade di urang oge loba hayang kedudukan, hayang di muhun-muhun tah eta geus hayang jabatan. Hayang jabatan di hadapan jelema. Leres nya pedah cerita res paje teu malik. Sabut Bapak Haji, oh iya duit dah. Tak contoh Pak Haji Mayung. Contoh Pak Haji. Siu dia resep Pak Haji Mayung. Enggak Pak Haji Mayung ngomong kalau makan tajwid. Situ makan tajwid. Situ bukan ada resep semuanya. Atuh aplikasi dan Quran ayat tajwidna. Ikhfa'na, idghamna, idharna eta teh kedah jelas dina rumah tangga ibu meunah make tajwid mah aya nu kudu diidharkeun aya nu kudu diikhfakeun aya anu diiklabkeun aya nu di tuh idghamkeun nya pan patemu di dinya teh nu sukun nya nun sukun patemu jeung huruf sejen maka papa pan ieu bapak dikeureut atuh Pak Aprok eta kade dirasa mana nu kudu diikhfakeun sembunyikeun oh ieu mah tong digelar teh nya di omongannya entong duit teh salahkeun Pak na salem set ceuk bapak paur aing ngaracun ka pamajikan jeung anak ieu mah can penguhalahan ieu we nu 200 juta anu halal mah keun we nu 10.000 haram piceun tuh ikhfakeun
aya nu kudu diidaharkeun kate masalah urang kedah ngobrol banyak nya sok we urang ngobrol demi kamaslahatan aya nu kudu diidegongkeun malam Jumaat nya ada mah igong wayana tuh geuning nya nah apa nya terus aku udah teh make tajwid cenah make tajwid saya teh Pak Haji naon Pak Haji Mai sok we dia maka Pak Haji Mai we. Nah, tadi pan sami aras meninggali sami bingah hipun galih popyak wising lokang jagat wising lokang lantri genting jagat pramodito genting jagat pramoyingkang wayang wayangan torojoal we ayeuna saha Gatot Gasa teh seorang pamimpin lungsur nya panggero ti saking janten ramakna Bima nya kieu bahasa Bima ngagerem, Gatot Gasa ngagerem. Ngan ngagerem Bima beda. Sareng Gatot Gasa. Da pan budak mah kumaha bapana. Gitu. Bima ngagerem. Pupu janing ati kembang soca mustika di pawenangan bagja temen mulia temen kasih Gatot Gasa putra ama ia kapayu damakeun semua pangabaktos ujung panjenengan Rama Dewaji aya pikir seuleuh ngalih gingsir ieu ka kaula kasih putra ama nembal ieu ama leus aya pikir seuleuh ama teh nyaeta dilingih usaha para panitia muhun piwarang ngeces ngefrehkeun ngabeger-beaskeun kana rupi pembagi naon rupi nu dipimaksa ku aranjeun wayahna kulantaran ama ayeuna teh tos rada lemo salira nu kudah bisa kaul leres sabab ama teu aya deui pangharepan lintang ti anjeun ditampi ku astagali nagi dina leresan kaula wagi ayeuna moal tiasa nyangem sabab ieu mah tupoksina sanes kanggo kaula ari kaula mah papayung agung kaula mah hiji nyepeng dina jabatan teh nyaeta kanggo narima kana naon rupi anu aya hubunganna jeung kanagaraan margi paut idza usirul amru di mana hiji perkara dipasrahkeun ka ahlina wang tadi saha paur kana ruksaku Raden Gatot Gasa nyaeta anjeunna napi pisangem tinu janten Rama nanging Raden Gatot Gasa teu tiasa neraskeun kana pisangemna atuh kalih ti kituna Raden Gatot Gasa nyauran wa Semar Badranaya cepot kalih dawal put wa Semar dawal yap kabayu nah datang Semar ya datang Semar ya ngelis Semar yawi nangun yawi nangun Semar kuncung pakuning alam datang Semar leumpang Semar filosofina ngalengkah tilu lengkah ngalieu ngalengkah tilu lengkah ngalieu ka encah ka katuhu ka encah rada bongkok nu kirina ka tumbang nu kanana ka hareup ciri eta teh Semar mah lamun arek nyeun amal teh boro-boro tatangga boro baraya leungeun kencah ge teh nyahoan leumpang nah lieu ka belah ti aduh aya anak nun aya gitu lempang di aduh aya anak nun amri
ieu wa asa teh tegel wa teh yang hareup asa teh yang hareup ieu pameun teu wa asa teu aya rarayan lempang asa teh tegel uluh su dina sadaacan wa ieu misangem atuh nyangakeun semah pangabaktos ka unjuk panjenengan nadawi di tina galih anu ning dina jembat tina manah anu setra boh bilih bisi kaem pasti dina salebeting sasanggem sabelum bentorna mawur catur sak basana teu puguh ente sareuna teu puguh tata basana fiil fa'il mahmul maudu mubtada kali khobarna uluh cu kawantos wa sanes akhirnya no ieu mah bilih ka jamaah sadayana aya ka kasal aya ka amak tina carewasan wa kinten-kinten lamun aya teh mah anu neumul kira-kira bakalna amak aduh da teu kahajapan aya ciri sanagri cara sadesa jawadah tutung biritna nya sacarana punten pilih aya cara nu kacanak ti padesaan pilih aya nu kakaid ti palih pakemitan di palih dieu nya ngakeun sadaya daya kantos itu kena hebat semar heula aturakan ieu wa dilinggih ta gan juragan anu teh nyata para DKM jeung panitia lamun gatot biasa mah nyata Bapak Dewan merek nyawer teh gini ya da tadi teh tos naoskeun cenah aya rekening kana we cenah kitu nya jadi ieu wa teh dilinggih gigisir teh ka dieu teh orang nyang leus pan wa majalmi anu sepi ku pangarti sudah ku pangabisa agan mangga kulantaran saurna ieu nagara moal beres-beres lamun cenah teu ditumal ku sirahna Wasmar Badra oh jadi wa rek ditumalkeun si horeng teh lain tumal sirah nu kudu dibungkus Pak lain tapi otakna nu kudu diamok gitu moh otak naon sababna aya Wasmar Badra ya teh nu disebut ini ge Sanghyang Ismaya ari Sanghyang nu gaduh kedudukan luhur nya ari Ismun ngaran ai maya cahaya jadi ngaran cahaya ai Semar sempangangkan-ngangkan ai mat nyembarakeun ka angar kana nagara raja ngan ngabdi matak Semar nyumput buni dinu caang nyamar teh sama nemrak tapi itu katemu upami milari mah dina taklimul muta'alim saur Syekh Jarmuji kam abdin yakumu maqama hurin wa kam hurin yakumu maqama abdin tuh ini ieu loba nu nyamuni teh aya anu rupa nama gagah tampilanana aheng tapi cenah kedudukan aslina mah teh abid aya abid katingali nama Wasmar awakna ku citreuk hideung sapotong ka dieu nya diantawis pamenteunna bodas da gamaran ieu bagamaran awak wa hideung teh gamaran manusia di mana geus kalimpudan hatekna urusan dunia maka bakal poek hamun fit dunya dulmatun fil qalbi di mana manusia geus kalimpudan ieu hatena mangka bakal poek hatena poe tungul di parun catak dirempak malah-malah salaki ge manfaat keneh di Arab-Arab teh duitna patan salaki majarisna wios na apana teu aya apa ge asal duit we leres kitu matak di mana geus kalimpudan ieu hate urang kudu ngaranna harta mangka bakal timbul kapoekan sajabi tidinya bakal dulmatun fil qabri bakal poek di alam kubur tuh deh tadi mah Semar bentennya suara Semar gitu Semar lain semburi lain nya lain kita Semar pan tadi ge uceuk da uceuk semburi oge nya ieu pan uwa oge non tiasanya ngamungkieu teh saurna saur sahawa nya saur nu ngagerakeun nu ngalungsurkeun ayatna malah nu ngalungsurkeun cirina Quran teh disalin jadi makhluk saha habibna kakasihna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta matak milari dina Tanwirul Qulub kalangan Al Imam Amin Al Qurdi tentang hak-hak Rasul teh di antarana
nurutna urang ka nabi teh picontohna teh di mana aqwalna af'alna ahwalna cariosanana kudu cariosan nabi aqwalna ahwalna kudu cariosan ahwal nabi gerak af'alna kudu af'alna we sadayana becek wow we jar menang Gusti tengah hati ni mah ya sadayana mustami panon simut nempo wadalang di luhur enan wiyos ya teh wiyos aku salah Semar mah kitu mun nyarios uluh cu uwa we di heula tuh bade eutnya da itos aya manon kedah dikeureuy ye nya ngan sengkade dari uang mah ieu teh nanak moal wa ka dieu dek dia tempo we heula sabab ulah wa ka ujug-ujug ieu ngaregot lamun urang nuturkeun nabi sabab Kangjeng Nabi mah memeh diregot teh muji heula anu nyieunna nuhun Gusti abdi tiasa ngangkatkeun ieu gelas Gusti panangan abdi tiasa gerakan Gusti da batur matos aya nu teu piateun ngangkatkeun panangan Gusti geus aya nu teu piateun nyekel gelas model kieu Gusti tuna deui kuat teh da cangkeun ta ieu ciri tarapti nitip surti eta ieu nitip surti nitip harti nitip bakti ka ditu titip sing surti tuh gerakeun ai ieu mah di kieu ai mah dicepeng kieu ame rada kuat lila tah Gusti nuhun abdi teh tiasa ngaraoskeun ieu kanikmatan soca abdi masih keneh bisa ngabedakeun warna sifat bodas nu nempel dina dat cai tuh geuning tuh bodas Gusti abdi rek syukuran ieu letah abdi sabab loba jami dibere letahna mah ngan rasana eueuh Gusti abdi rek syukuran letah abdi nu aya rasaan Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Alhamdulillah laras Gusti ieu teh cai susu nyapan rasa tak eta mata rasa rarasaan ulah sok kagunakeun rarasaan masalah salah di tangan ka ditu ka dieu rarasaan abdi mah bener tuh ceuk rarasaan mana make rasa lamun geus make rasa pasti inget waktu wudu moal salemor mah make rasa geuk jaleungeun dikana caikeun nawaitu sunnatal wudu lillahi ta'ala atrapi nawaitu sunnatal wudu lillahi ta'ala maka bade nganggo bade teu nganggo niatna sunat mangga cenah naon acan abdi mah hayang apik cenah nawaitu sunnatal wudu lillahi ta'ala geus ruk geus kitu teh kakarak nyusur heula betara geuning sawareh bade wudu jarangnya di WC aya susur jarangnya padewan mah aya nya ngan susurna merek Pepsodent ieu memehna teh geus kitu teh kakara urang teh make rasa naon alhamdulillah ya Allah ieu pandangan abdi bisa digerakkeun Gusti Allahumma fadiyada ya mimma asika kuliah alhamdulillah ladzi ja'alal ma tawra wal isma rabbi a'udzu bika min hamajati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayat cabakan nuhun Gusti ramu abdi teu ngagetek kabayang ge lamun ramu abdi ngahiji Gusti abdi kumaha rek orong pada tegeuna mah yang orang dia laras Gusti masihkeun keadilan kana ramu abdi anu 5 ayat tupoksi masing-masingna disebutkeun keadilan Allah teh kamaha adilan Allah teh kitu mata ulah nuduh kana jauh lah nyawang ka angan nu deukeut rada heusa cakap gerakan geuna wawuhan nyawa urang ditampo teh urang nuhun Gusti curug abdi teh ieu teh paranti ngorong tuh
iya ka dieu cingir kunaon ieu korong mah jeung dituduh supaya ini sabab lamun ku jempol pasti ngagedean cek korong aing mal init naon sababna geunah geus mah diangkatan jempol wae kan itu mah nyangorong teu pantes nuhun Gusti abdi ramo-ramo abdi masih kene bisa gerak hiji kene nuhun Gusti kakarak dibacakeun ku urang istimsak kakemu madma tuh kakemu Allahumma inni a'udzubika wa syukrika ini bagaimana dengan doa guru-guru urang sarayana mah atuh anu macakeun Allah min askini min haudi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasala bau ba'dahu abada mana teh kawan geus guru-guru urang we nu ngajarkeun fikih ulah teh keur syukuran paham geus kitu ka mana istimsak ning sok cai kana pangamun di deung urang teh dihiseup lain di kitu-kitu lain sisap kajero geus kitu bacakeun doana Allahumma arifni wa anta anirodin istimsar ayeuna bieu mah istimsak ayeuna mah istimsar pan tiap anu asup kasih anu kaluar di mana urang dahar kasih mod tah geuning da ari modal mah eta mah akib tina sebab dahar sing-singkeun ka belah kenca tuh tupoksina ge cekek ku inung leungeun jeung ku curug ka belah kencakeun piceun baca doana sok ibu-ibu heula da sok salakan ibu-ibu mah doa nyingsiringkeun cai ka belah kenca tuturkeun bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur pan guru harundang geus kolot sing sering-sering ka belah kenca bacaan doa cek urang Allahumma inni a'udzubika mir rawaihin nari wa su'id dari sok ibu apal eta sok Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is nya sing-singan sok di papagahan ku bapana tara heuh kana soalna tadi dieu mata urang kudu nyaah ka guru urang teh nya geuningan ka doa-doa nyingsiringkeun cai tina irung teh dibacaan urang pantuntunan teh ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senjata kabeh oge sabab loba jelema boga keneh irungna mah molongkong ngan geus teu ngameu saceuk wasemar oge pan irungna wasemar marada kitu supaya apal pangameu irung urang apa kamu iman ieu mah bau pinarakaeun ieu nya ngameu ieu mah pisurgaeun ieu irung teh hideng kamu muas ingus pan nya ieu mah pan bebeja parfum eta sabaraha sih 3 juta daroe dibawa ka imah ka salaki bapana naon man tuh tinggal di tetangga urang parfum nakat saminggu seungit keneh sabaraha hargana 5 juta pan langsung setruk tina irung teh leres teh tina irung teh mata ya Allah mugi Gusti ngajaga ka abdi tina irung ambul-ambul neraka tuh wasuidar jeung ya Rob abdi sing dijaga tina tempat numpang goreng-gorengna numpang goreng-gorengna gubrag ayeuna milari kana peristiwa lahir Nabi dia mah ngobrol heula sakana nya ayeuna urang milari peristiwa asbabna we asbab lahir Kangjeng Nabi ka alam dunya urang milari heula peristiwana milari dina kitab Hikmatut Tasrek wa Falsafah karangan Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi karangan ulama Al-Azhar yos dan arosen oge dina jilid kahiji ieu dunia ngadua ka Allah sateu acan Kangjeng Nabi lahir kan patrah ruksak akidah nu beunghar poho nu ngajabat poho nu ngarti poho maksiat kan nah urang ayeuna peristiwa asbabna Kangjeng Nabi lahir bakal sadar we
kieu sadarna, oh ternyata ieu urang di mana hiji masyarakat, di mana hiji negara, di mana hiji kaum geus tukang nongong jeung aturan Allah jeung Rasulna, keun we urang mah teu kudu milu gogorowokan rame teh. Naon sabab aya senjata delegasi Allah, tentara Allah, saha bumi nu bakal ngagorowok menta ka Allah hayang dihancurkeun. Tuh. Jembrinya. Sabab ieu memeh-memeh ayeuna Kangjeng Nabi lahir pan ruksa. Saur ka nu ngaranna ieu dunya wa ka'annal amdu qalat bilisaning fasih. Ieu dunya teh ngacerit maratan langit ngocak ngalatan jagat. Rabbi ajirni min hadzal khutub wa ajirni min hadzal qurub. Diditu bumi teh ngagoa ka Gusti. Gusti tuh tingali manusia di alam dunia geus nukang nongong kana aturan Gusti sangeunahna. Gusti kaula teh kareunang Gusti atul cobi ijinan Gusti lah kek dileg-leg ku abdi ceuk taneuh ulah akhirna kumaha fa'ajaballahu da'waha Allah ngajabah kana doana ieu tanuh mana akhirna ngutus Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilari we dina Kawakibud Duriyah kitabna syarahna Al-Barzanji ilah dijelaskeun walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatil muhammadiyah وإذا رأوا جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى. Allah berkehendak kusabab ngaijabah kana doa taneuh Allah ngalihkeun nur cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dohiron jasmanina san ruhanina kana naon rahim seorang wanita yang tersuci sedunia saha Sayyidah Aminah. Jalih. Kumaha waktosna jadi hamilkeun berat? Kumaha urang? Berat urang. Ieu mah urang bercermin we. Kangjeng Nabi waktu dia hamilkeunana teu berat beda jeung urang ieu urang ketika salah tingkahna. Nu kudu diais teh beuteung kunaon jadi cangkek. Nu hamil aya nu kieu. Punten. Aya teh. Bagi kieu ada ayo. Punten. Ieu teh 7 sasi. Pasti nu keur hamil mah kieu. Punten. Tuh, leumpah teh sepeda. Nyak leres. Ari boga budak akarat hiji pan riweuh rek lahiran riweuh kasalak udan salaki kok tiko ya cek salaki aya naon ieu hayang bicil naon ieu teh ieu orang kecelakaan ieu nak ingat rek lahiran teh bohong pak terus sarek teh dadamping ngumpul teu make naon pan kabiat ditoker ku pamajikan langsung keluar ngahirupan motor. Ini motor ninja apa namanya geunah. Tarek knalpotna 17 juta. Langsung starter. Baru poho sudah pamajikan geus naik. Ada seak teh kabidan. Ayat tikungan tapi kabidan ya langsung assalamualaikum waalaikumsalam langsung pantau dibuka brai teh bidan langsung ngacengkang teh pingsan sangkaan salakina ningali bojona geus pecah ketubang sangkaanana mun pamajikan geus lipuh di tukang rek ngalahirkeun ai pas dilieu pamajikan katinggalan
Atuh jius deui balik deui di teang starter deui bung 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 nah kitu soalnya lamun jalanna halus mulus lamun dina legok mah lain kitu sora ninja teh najan mahal kenal potna gitu soalnya na jalan kecil kan pan sirkuit mah atuh hot mic lagi dukan untuk sabaraha teh Pak Dewa awisnya sanes hot mic nu biasa di dieu sah da moal napol ban lagi atuh pan itu mah mejel ai ban di urang mecel teu kok menu leueur celeng najan kenal kuat mahal ai jalan goreng maja buah beuna mata patas is not the gun but the man behind the gun is not the singer but the man behind the song kudu segala mahal we kabeh kudu segala halus kecer teh nepi ka ieu mah teu majikanana ari maneh ih geulis bidana ge pingsan pas akang datang jeung pamajikan aduh itu pingsan kumaha eta ningali panah pola sagede kitu ngomong pada atuh di calana eling-eling eta teng motor kentom lahir urang pati kumaha lewe nangis tapi Kanjeng Nabi mah teu nangis sajidan syakiron Kanjeng Nabi kubrak teh sujud langsung syukur ka Allah Allahu akbar kabira lahi tuh Kanjeng Nabi urang kubrak teh saya mah digumal digemol segala rupa urang mah henteu mah barang jeung waduk pina teh getih ka bawah balik ka bawah Kanjeng Nabi mah henteu wa ulida sallallahu alaihi wasallam nadipam mahtunam maktu asyruh tos nyepitan tos nyepatan tos seungit Kanjeng Nabi mah nepi ka cahayana boncor ka ditu ka dieu pan urang mah tina canggih jadi poe ari Kanjeng Nabi mah lahir teh jin oge ngatur nuhunkeun nya kitu ai nyaringkah datang urang balai majar teh cenah bisi kadeuketan kunti matak ning inungan urang kolot baheula mah surti nganggo kias ade kias eta teh kias nganggo naon bawang bodas beureum bawang bodas terus salam terus seret sogokeun dengan ku awi tancepkeun abili nya jang nyingsieunan cenah saha kunti kira-kira saur urang kadumungkus kunti sieun moal cek simkuring mah sieun naon sebab sieun dikerebek cek kunti emu aing ngadeukeutan lagi naon saur eta mah siap atuh bawang beureumbong bodas pasti dites moal wing wadul eueuh da nya nu aya mah halusinasi urang Kanjeng Nabi sajadan syakir urang lewat nangis urang gubrak ka dunia teh Pak nangis paru-parupa lewehna nya gubrak huwa mun aya awewe sorana mata Kanjeng Nabi mah waktu lahir jadi ilmu ka urang mana dina kita budul sadang la tadribu auladakum fil mahdi arabu qaim fa inna buka asobi fil mahdi arba'ata asyurin syahadatu alla ilaha illallah wa arba'atu asyurin al istighfaru li walidayhi wa arba'ata asyurin as-shalatu ala nabiyikum malah saur Kanjeng Nabi iftahu ala sobiyatikum awala kalimatin bila ilaha illallah li annahu amanatun indahu Kanjeng Nabi pas waktu lahirna oge geus jadi ciri ngelmuan ka urang ngobrol jeung orok wayahna kudu lapan la ilaha illallah weh dilemur ku indung-indung urang lapan ngais-ngais orok teh kitu la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur rasulullah cing ari di kado mungkus eta lamun ngais orok eta masih keneh sok kitu ajoji
bari diasuh teh di ais teh pan la ilaha illallah geunahnya bae diawaskeun geuning lam yahtalim hamut abada wa man abaat mada zamani. Dara budak teh geuning demam aya demam bacakeun deui li khamsatun. Nah pegah harul wabail al mustafa tawabna wa fatima ya rabbi bil mako waghfirlana ya wasi'al imang budak teh kaluhur ku bapak gini ditimang kaluhur ih cek bapakna eta bari ngaoskeun Kangjeng Nabi pan nami-namina nya Muhammadun run nya budak teh dididik matak dijelaskeun kade ulah sok dipiceut nya ulah dipiceun eta kebiasaan kapungkur teh di mana murang kali diaoskeun maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka lamun aya panyawat 1000 diangkat 1000 panyawat diasupkeun 1000 cahaya tuh kamurang kali matak timiti gubran ka dunia sampai 7 dinten mungkin bari diakikohan mungkin bari dikitan bari dicukuran murang kali teh beres Albar janji beres dar leweh timang ku bapana budak kataha dikatep kan ka budak masuk dicadel-cadel nya tina tepna tuh pilajaeun raja mohon pikiaieun natep denok mau tikatep katep lama hidup dikasih kuring cerweki jangan wiwisan senang dikian ge enggak coba ajaran inung timang ku bapak angkat cek bapak gelis certeki bau badot alhamdulillah kadinya ningali Kangjeng Nabi lahirna subhanallah urang mah boro-boro urang ngebanding-banding sanes banding-bandingkeun atuh urang mah Kangjeng mah turut teu tuturkeun ka mana we katuturkeunana gitu lamun ngabandingkeun wah atuh sanes bandingkeun sanes ieu mah urang mah ngabandingkeun mah jeung careuh we lah akhirnya ada jalan mitos dipaparinan hikmah ku Allah mana anu katempo kan katikotok bakal jadi hikmah alat jalan makrifat ka Allah gitu jangan mensyukuri karena diri naon sababna nu katempo teh jadi hikmah sadaya aing ngaran hikmah al maslahatul muraqabatu minal fi'li haitsu ya natijatuhu wa faidatuhu jadi kaberesan hiji bijelna syukur bijelna taat ka Allah geuning urang teu adigung naon sababna dan nempo ternyata mahal keneh tayu doma tayu hayam batang tayu urang aya sugan nu ngaberak di dieu cacing ku tayu jelema ceuk Pak Kades teh wayahna we sareng Padewan anu saya Padewan itu provinsi punten enjing mah wayahna berak teh kedah organik pupukna waduk kampung kadumungkus kabayang eta engkol moalekeun hudang-hudang ceuk gua teh anjing sainga ieu ngarep kaperang Pak cawuge turo langsung di ngarakeun tayu urang mahal kana tayu hay tuh mata tayu hayam ge kabangin ieu nya hiji tayu kotok dua tayu hay katilu tayu kono nya atuh ari hayam modal teh pan eta teh jang kontol mata Allah nyiptakeun babi ulah bertanya keun dina tafsirul bayan nya ayat penjelasanana jangan pernah bertanya kenapa Allah menciptakan babi kalau Allah haramkan ulah teu meunang
naon sababna Allah menciptakeun babi teh jang naon jang contoh ke urang gitu pan urang mah ku sampe era adi teh disebut sampe kan nyebat kana sampe wi adi teh mah wi tangkah era lamun nek ngarabut sampe teh era da sampe mah sampe kabeh sok geura nya mata tong kabobodot teh nyok kasamaran tunggal tidak semua yang di atas mulia ternyata buah yang di atas bisa kalah sama beuti sampe itu nya buahna mah pak teu pati sabaraha tapi sampeuna dibungkus jadi ketela tuh buahna mah teu pati sabaraha pak nu resep paling oge teh anu resep mah henteu tangkalna tangkal sampe beutina sampe akarna tangkalna daunna pucukna kulitna tuh penting peuyeum lagi peuyeum geus buruk kan jadi sampe kene sampe balik ke nya diri urang lupa nama jelem ada si dalam dia nah dia lakuan pas beku pas betul nah kumaha aya ditanya teh angkat angkat pada angkat huras beung teh kedekeun ngaliuk bilang apa nek kos naon di bejaan we punten eta teh kitu teh sanes kitu tah punten kirang pas teh jegan dibenerkeun teh beku nah urang tah ari awal-awal jelema rupa jelema ilmu jelema Gusti ari lakuna laku ucing laku hayam nek kabandingkeun maka dinya we dacan contoh benernya urang mah jeung hayam taina hayam tai lancung ate tai kotok lancung anu juga coklat malah eta teh dijieun kata-kata ku bujangga kalau cinta sudah melekat tuh geuning itu korban tai kotok nya nah naon mah jeung nyarios ka inya sim kuring ge eucok nepi ka Allah nganggo sumpah demi mana tinggal dina wal asri gini wal asri innal insana lafi taeta zaman jahiliyah urang Arab baheula awewe lalaki teh waktu asar teh sok ngararupat lin lupat ngadaang kupat ngaromongkeun mitnah kana waktu asar he mah ulah usaha poe asar ulah ini poe asar mah sial takaran itu we ngomongna teh heeh terus ka urang ka umat nabi ibu-ibu lamun asar-asar teh ngomongkeun batur bari silih siaran tata teh ceples balik nyen blek-blek ke kot bieu-bieu teh jiga ti kotok lancung heeh manfaatna eueuh ngan ngabauan ka batur tok peuti kotok mah ih kot lancung nih kitu mah tok aya deui tai kono mah buleun ka huluhul ngan sok maju nya sok tempo na buruan loban ari sing kudu masuk ke tempo ana maju tai kotok teh nya tai hayam teh tai kono sajang nu kitu mah maju we ning kitu ngaguruntul pan garing aya ge tai hayam mah nu sok dipararake ngaberah tai hayam gini umumnya ereh urang teh ku tai hayam oge ajarkeun kana careuh aya careuh mah bujurna nepi ka aya jadi kopi nya Pak leres yang ngajinya ieu kopi luwak ajaran ceuk padewan ceuk pakade ceuk RW ceuk RT wayahna anjing merla kopi ngan eta kopina ulah digiling dahar ku bapak-bapak tugas ibu-ibu nanean kopina kan taros daya MUI nya taros keur pa MUI ari ieu layak keneh dikonsumsi ceuk pa MUI layak karena can robah can bau lamun dipelakeun jadi keneh hak meunang nyun we produk kado mungkus nya kopi nongeng ternyata kado mungkus menciptakan cipta rasa kopi nongeng
hasil nararongeng bapak-bapak urang kadu mungkus gambaran we dina eta teh bapak keur kieu tah CS na we nginum mah karek nginum mah bala teh waduk sila ieu mah urang lamun mereka bandingkeun mah kan oh ternyata urang mah jeung cara we kucara beresnya matak naon ieu matak aya kantong semar badran aya mah nyumputkeun segala rupana lamun ieu kantong teh disebutkeun hatena kosong ulah aya pengakuan da urang mah ngankur ngaku segala rupana ieu nu abdi eta ngaku teh ngaku hungkul berikut jeung ilmu-ilmuna urang pan ilmu kudu ngaku hungkul dan ngagaduhan ilmu mah Gusti tak mudah-mudahan ya farduhu ilayah indah hajati amin ya Allah ya Rabbal alamin matak ya ibu keur ibu turutkeun keur bapak ibu babarengan bapak-bapak sadayana nya ka ibu-ibu wayahna ibu kudu nyaah kudu geugeut ka salaki siap ibu siap ibu siap ibu cenah da cenah salaki abdi mah masih keneh bedegong kitu kieu tababari ibu lamun salaki ibu masih keneh bedegong kitu kieu keun we sabaran we ku ibu amuran mah salakina kudu dicak carak leungeunna carak leungeunna carak leungeunna mun geus dicerak tah ku ibu teh salakina idinan senanyan nyantri ka masjid cana mingguan bapana tuh masih geus kakorowok pada KM jeung ajengan wayahna geurah angkat Pak geurah angkat tuh datang di masjid ibu teh siap tadi ge kudu ngadangukeun di mana ibu geus ngadang engke dek contohan colok segala rek dicontohan ku salaki kumaha geus kitu nah ibu geus dicontohan ku salaki langsung ibuna sing nyeneng norekeun ceuli jeung naon kabayang kieu salaki tenang norekeun ceulina ulah sok loba dadanguan ti ditu dieu geus tuturkeun salaki nya tuturkeun salaki geus cenah salaki abdi mah kan rada galak kami gampang ibu salaki galak jeung koret mah ibuna sing nyeneng make cara nu alus datang salaki porosot make cara nu alus gerak geuna jeung salaki teh wah sarapan pamajikan abdi ge cicing nya tarak kitu tarak ieu gampang pamajikan sok cicing wae mah Pak ku bapak wayahna pamajikan model kitu mah kudu tanya tega ini pamajikan ditalapung tanya aya pikir saya naon geulis bilih aya kahoyong ka akang tah kitu dar cek salaki teh geulis akang teh kenging doa ieu tina kitabna Soihul Ibad salira hayang berkah aba hayang berkah maot apa hayang berkah maot mama hayang berkah sabada maot hayang berkah mama hayang berkah sabada maot bapa hayang berkah yuk urang sasarana der angkatkeun pananganna ku salakina teh bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti tah sing kacana ka bumi Allahumma barik li fil mauti wa fi ma Allahumma barik li fil wa fi ma ba'dal mawadi man qala fi kulli yaumin khamsa wa isrina marratan saja minu macakeun eta 25 kali dina tiap dintenna summa mata ala firasi maut dina tempat pangsareanana aqahullahu ajra syahidin Allah bakal merek ganjaran maut syahid sapoena teh 25 kali 25 kali bacakeun Allahumma fil wa bima Allahumma fil wa fima ba'dal mauti wayahna memeh bobo urang sasarangan urang ngaduha sabab tadi ge ujung-ujungna teh awal-awalna ieu ayana kanjeng Nabi teh ieu teh atas permohonan saha taneuh berarti ulah eureun ngaduha malah saur ulama man laisa lahu wirdun fa huwa kirdun lamun urang memeh sare teu boga wirid kos monyet
Da monyet mah sare dahar tarawih da meh sarena teh. Nya ku kreluk we kok pakajina teh. Teh malana ku hayam pelung, nya cek hayam pelung uzkurullah. Ya ayyuhal ghafilun. Tuh gini. Hayam pelung aja. Pansori Manggo Sali itu teh. Uzkurullah ya ayyuhal ghafilun he geura aling jelema-jelema nu berpararafo. Tuh gini ngana. Teh malana ku hayam kate. Kakarepeken. Mata kurang teh eleh ku hayamnya. Hayam apakah ketika ngadenge suara jaluna cek jaluna nih buka kos langsung hayam dikantri noy kok gila ku hayam mana saya da eta bapak malam Jumaah dedeh mana tuh tebes da ibu kadenge islaki ngadehem dalam kesucian tah mamah teh dereng-dereng kacai keuman bersihan seperot nya kumaha lemon sugan tapi kan nyeri ciut mah tuh dehem kadua mamah teh geus make tungtap aman nyoon dehem katilu jatuh siap ayah buka sikit dos akhirnya ieu mah ngahudangkeun hungkul we nya ngahudangkeun sok nikmatna urang buka dina surah Ali Imran 164 laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulam min anfusihim lam lil ibtida qad harfiah manna fil madi lamna jawab qasam mahdhuf wa takdiruhu aikil ditakdirkeun mah wallahi laqad an'ama Allah demi Allah nyata bajak ieu teh kanikmatan anu sangat luar biasa ayeuna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata fa inna nikmata ala ummati bi sallallahu alaihi wasallam aqdamu min nikmati alaihim bi jadi sama'i wal arwal laili wan nahar wasyamsi wal qamar war yahwan nabat wa birodalik ayana nabi kade leuwih indah leuwih nikmat badag bandingkeun ayana luhur ayana hanap ayana beurang ayana peuting ayana angin ayana jajadian ulah poho bugrag we kan junajah saur Syekh Abdul Hamid Ali Qudsi ngajelaskeun iklam annahu yutlabu fi hada syahri bi kasrati salat wasiyam wassadaqah urang tugas di bulan Mulud lobakeun maca sholawat lobakeun maca salam lobakeun berpuasa puasa teh lain ukur ngosongan beuteung puasakeun soca puasakeun cepil puasakeun iruh puasakeun paham puasakeun jawari urang dina migawe maksiat seueurkeun sedekah cing akur jeung tatangga jeung baraya malah uhwah islamiyahna yuk urang tingkatkeun insyaallah mudah-mudahan di tahun payun sing langkung-langkung meriah barakallahu fikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teilah pribados ngaturkeun nuhun ka pangarsa mukarom anu parantos tiasa masihan wejangan-wejangan anu sakitu panjang lebarna. Mudah-mudahan urang sadaya masih tiasa nyimak kana isi pangaosan tadi oge tiasa ngalaksanakeun dina pademelan sehari-harina amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah mangalajeng kana acara terakhir tutup patanapi doa. Kanggo doa ieu bade disanggeun ka pangarsa Kang Ustaz Didin waktu sareng tepat panggajangakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa baraka wa ta'ala kulli syahadatina ashabi rasulillahi ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa imanana imanal mu'minina wa salatana salatal khawashiina wa dunubana dunubal mustaghfirina wa hayatana hayatal ulama'i wa mautana bi mautis syuhada
wahsurna qurdan fi jumratil awliya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka imana qa'iman. Allahumma inna nas'aluka afa wal afiyah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.